Eta indung kula bapak kula merengaran Samani ku pantes menjadi lurah-lurah Samani, jadi guru-guru Samani, jadi kiai-kiai Samani, pan bagus tante eta. Ngan kereta berengsek aya pamalingan kotok Samani di polong eta budak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alas sholata imadaddin. Man aqamaha faqad aqamaddin wa man tarakaha faqad hadamaddin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadar rasulullahi shadiqul wa'dil amin. Wassalatu wassalamu ala syamsil mursalin wa qamarin nabiyyin wa sidratil muntahal arifin sayyidina Muhammadin. Jalema sakilo bana ngahep-hep bae. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Dong nu marah gitu. Wa ala alihi wa sahbihil mujahidin at-tahirin amma ba'du. Faqad qala Allahu tabaraka wa ta'ala wa biqaulihi yahtadil muhtadun wa yattaqil muttaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis sabri was shalah wa innaha lakabiratun illa alal khashi'in. Wa qala nabiyyuna Muhammadun as-salatu mi'rajul mu'minin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala zalika minasyahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil. Rabbi srahli sadri. Amin bu. Telat lah. Wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alli waziran min ahli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim. Allahumma iftah alaina futuhal arifin bihikmatika wangsur alaina rahmataka ya dzal jalali wal. Amin ya Allah ya rabbal. Allahumma barik lana fi rajaba wa sa'bana wa balighna ramadhana wa hasil maqasidana. Ayo bareng. Allahumma barik lana fi rajaba wa balighna ramadhana wa hasil maqasidana. Pengatur waktu, penata acara, pangbagi wanci anu kusim kuring ditaati dihargai tur dihormati. Pamugi sing ditambih-tambih kamuliaanana ku Gusti Nu Maha Suci. Amin bu. Takut telat bae. Ampun paralun anu kasuhun ti para guru, para sepuh anu pinuh ku pangaweruh. Hampura anu ditedak ti sadayana jajaran para alimil ulama anu jembar ku bag-bagan ilmu agama. Mipit widi ti sadayana para kiai anu sugih ku pangarti. Ku kituna salam hormat anu saageng-agengna anu saluas-luasna. Teristimewa kasadayana para masyayikh, tokoh dan pemuka agama. Hapunten teu tiasa disebat nami satu persatuna.
insyaallah tengirangan kana rasa hormat sareng takdim abdi kasadayana. Mudah-mudahan para kiai para ustad sing diparanjangkeun umurna, disehatkeun jasmani sareng rohanina, dijembarkeun milik rizkina, disoleh-solehahkeun katurunanana, ditambah-tambah keikhlasan jeung kasabaranana, nungtun urang ngabimbing urang ngoboran urang kana jalan agama, supaya urang kabehan salamet di dunia salamet di akhiratna, sesuai cita-cita urang nu utama anu sok dibaca dina doa Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina adzab. Di dunia bae geh nungan sakedeung urang hayang bagus atuh komo di akhirat anu langgeng anu abadi urang kabehan hayang bag. Di dunia hayang salamet di akhirat ge hayang salam, di dunia hayang bahagia di akhirat ge hayang baha, di dunia hayang sukses di akhirat ge hayang suk, di dunia hayang senang di akhirat ge hayang sen. Geus berarti urang mah hayang nama di sini senang di sana, di mana-mana hatiku la. Doakeun kiai sing paranjang umur sadayana, aparat pejabat pemerintah setempat anu sami ku abdi dipihormat, ibu-ibu bapak-bapak hadirin hadirat santriyin santriat undangan dan seluruh lapisan masyarakat anu parantos hadir dina ieu tempat. Mudah-mudahan hadirna urang jadi sabab Allah ngocorkeun rahmat. Engke jaga di akhirat urang dikumpulkeun deui bareng siga kieu kumpulan jalma anu bakal meunang syafaat. Ya Rabbal. Teristimewa jajaran panitia penyelenggara PHBI Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad salingkungan Kampung Legok, legoknya Bu, legok ta legok, biasa besi melotot, yang luar biasa kerja keras berjibaku, korban tenaga, korban materi, korban pikiran, bahkan aya nu teu mikiran-mikiran acan meureun. Luar biasa rajabana meriah, alhamdulillah. Mudah-mudahan pengorbanan panitia Allah balas dengan balasan yang berlipat ganda. Di dunia dibalas dengan keberkahan, di akhirat ku Kangjeng Nabi disapaatan. Amin ya Allah ya Rabbal. Hadirin hadirat muslimin muslimat as'adakumullah. Abdi dongkap ti Serang sabodo tenanya ge Kecamatan Bandung, baheula nama Kecamatan Pamarayan, Desa Pangawinan, kampungna Kampung Serut. Jadi disebut Ki Serut eta lain tukang ragaji. Kupedah ngaran kampung abdi Kampung Serut, jadi warga sekitar jarang nyebut ngaran kakula, nyebutna Ki Serut bae, lain tukang ragaji kak. Ari ngaran mah Samani, sedang sakitu manya, sedang lah nungguan di alam harares ya. Sedang kak, eta indung kula bapak kula merengaran Samani ku pantes menjadi lurah-lurah Samani, jadi guru-guru Samani, jadi kiai-kiai Samani, pan bagus tante eta. Ngan kereta berengsek aya pamalingan kotok Samani di polong eta budak. Ieu mah ala kadar ngobrol lah cacahan, abdi dongkap ti rompok ka dieu teu aya niat bade nasehat, teu aya niat bade magahan. Ieu mah ngobrol be susuganan, ieu obrolan sasieureun sabeuneureun aya hikmah jeung manfaatna. Intina makan urang kudu siling elingkeun, bener tah henteu Bu? Urang makan jelema kadang eling kadang poho, kadang bener kadang salah, bener tah henteu? Lamun bener bae can pernah salah malaikat, anu salah bae setan. Ari urang mah jelema kadang bener kadang salah. Lamun keur bener meureun keur katempelan malaikat, lamun keur salah meureun katempelan setan. Kan rarasa ieu awak lolobana katempelan naon teh? Terima kasih atas kejujurannya. Berbicara tentang Isra Mi'raj, likuli sayin hikmatun, nanaon geh aya hikmahna.
tong boroning perkara bagus perkara goreng geh aya hikmahna, apalagi peristiwa anu luar biasa Isra Mi'raj ngaranna pasti yakin aya hikmahna. Alhamdulillah nurek disampaikan kukula insyaallah lah abdi mah ngobrol tara serius-serius amat, karena lamun cara mas serius pugu sok lalungitan saurang kamana teh kiih tapi eueuh balik nadeui ja. Nu kahiji Allah ngaisra mi'rajkeun Kanjeng Rasul rek ngabubungah Kanjeng Rasul. Anu kadua rek nembongkeun kamuliaan Kanjeng Rasul. Anu katilu rek mere tugas ka Kanjeng Rasul. Geus tilu bae lah nya teh jatilu gatilok diapalkeun. Ibu mah ngajina barhobeh asal bubar poho kabeh. Di majlis taklim ge ngajina tilok mireungeuh, ustad mau ngocoblak maca kitab, di luar mah ngobrol bari metis jambu. Aya di dieu ge. Ih ampun aya bae. Nu kahiji Allah ngaisra mi'rajkeun Kanjeng Rasul rek ngabubungah ka Kanjeng Rasul, karena dina tahun eta tahun duka cita, tahun bersedih, cek bahasa kitab namah amul huzni. Kunaon Kanjeng Rasul sedih? Karena dina tahun eta Kanjeng Rasul ditinggalkeun wafat ku jalma-jalma tercinta, di antarana istri tercinta Sayyidatina Khadijah Al-Kubra. Eta Siti Khadijah ibu bapak nya geulis, nya sugih, nya bager. Sugih, geulis, bager di Pasir Kupa aya. Tapi wajah-wajah meragukan ya. Urang mah aya geulis, sombongna 17 setan. Aya geulis sugih pelitna kabina-bina. Aya deui geulis adatna goreng jasa. Shopping be shopping. Kedeng-kedeng paket. Kedeng-kedeng paket. Beungeut be diurusan. Jahayang doang bintang film Korea. Beungeut glowing doang Korea, mata make lensa supaya doang Eropa. Alhamdulillah beungeutna Korea, matana Eropa, punduk nama Afrika. Ieu ngomong ulah tegang-tegangnya. Jadi wajar Kangjeng Rasul secara manusiawi sedih ditinggalkeun maot istrina. Rek nanya ka ibu, lamun ibu maot kira-kira salaki ibu sedih moal? Moal cenah. Bener ta ieu? Ya sedih ge paling saminggu lah. Kaditu nama tuta tetet di bae. Setelah eta kemudian Kanjeng Rasul ditinggalkeun maot deui ku mamangna. Eta mamangna backing Kanjeng Rasul, tukang ngabela ka Rasul. Urang kafir Quraisy teu waniun ka Kanjeng Rasul lamun aya Abi Thalib mamangna maot, wajar sedih ge. Urang boga mamang, contoh mamang urang bager, sok ngahutangan duit ka urang, bager lah pokona mah. Geus kitu eta mamang urang paeh, sedih moal ka? Sedih lah. Ayeuna pertanyaan digeser, mamang urang pelit jasa. Ngahutang duit boro-boro dihutangan diomongan be dibere manteu paeh, sedih moal? Sedih be sih. Jadi tahun eta disebut amul huzni, tahun duka cita. Maka Isra Mi'raj sekaligus ngabubungah, lemun cek bahasa Pasir Kupana mah naon ngaranna hiburan. Makana yeu kakak sekali-kali yeu karunya yeu pamajikan unggal poe capeun nya bunyak kasur, dapur, sumur, sekali-kali ajak jalan-jalannya punya dulu wajah-wajah tilok ulin doang na ya. Lamun keur pikiran pusing puyeng lempangkeun teh, terutama lempangkeun ka pangajian. Alhamdulillah sanajan di imah puyeng pusing kan ari berangkat ngaji mah bisa-bisa seuri, bisa panggih jeung babaturan. Atuh kaciri ieu anu loba beban eta di imahna, lamun ngaji nu diudag tembok terus ngahunjar gubrah be, eta berarti eta bebanna gede di imahna teh. Ngan ieu mah pada urang nabenya di abdi mah di pangawinan di pamarayan eta nu tilok daek asup ka majlis, eta nu imahna deukeut majlis. Jadi tuh
ngomong nagela di dieu ge kadenge ieu jandela be dibukakeun ceulina keluar engke nu ka surga ceulina doang eta awak nama kacepet jandela lamun keur pusing keur puyeng leumpangkeun mun boga duit sekali-kali hiburan atuh kagacoan heueuh lah ieu mah duit loba dinikmati henteu pae nyabunya hiji talah nu kadua Kanjeng Rasul di Isra Mi'rajkeun ku Gusti Allah rek nembongkeun kamuliaan Kanjeng Rasul 124.000 nabi 315 rasul nabi anu di Isra Mi'rajkeun ngan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi cek ulama innallaha akrama nabiyana Muhammadang sallallahu alaihi wasallam bil Isra'i wal Mi'raj Gusti Allah ngamuliakeun ka nabi urang di Isra Mi'rajkeun bahkan eta Isra Mi'raj ibu bapak mukjizat terbesar setelah Al-Qur'an kan mukjizat nabi teh seueur nu dibukukeun ku para ulama 5.000 mukjizat mukjizat terbesar nu kahiji Al-Qur'an anu kadua Isra Mi'raj rek nanya ka ibu boga Qur'an di imah nyimpenna di mana di mananya urang mah lain menang karamat Quran tapi Qur'ana ramatan aya di nu salah kaprah Quran ditundun di luhur erang-erang ngomongna supaya kuntilanak sieuneun guguru di mana tas eta atuh sanajan Quran ditundun di luhur erang-erang ge ari Qur'anna teu dibaca mah kuntilanak ge teu sieuneun bener tah henteu jawab nu jujur ieu leungeun loba nyekel Quran apa loba nyekel HP doang bikang aing ari kitu mah ieu mata loba neuleuh Quran apa loba nempo status benernya ieu kan wajah-wajah status ya naon bae dijieun status kan kula mah sok sareukseuk nempo status budak pamuda gawe henteu masantren henteu sakolah henteu ari nyieun status akan indah pada waktunya nu edan anu rada prihatin kula aya jalema anu sok ngabukakeun aib rumah tangga dina status bu lamun keur pasea ulah sok dijieun status munah rumah tangga mah teu aya nu teu pasea RT ge sok pasea abdi ge cek batur ustad sok pasea lamun rumah tangga teu pasea hambar justru rumah tangga ayana pasea keren bu karena biasana lamun beres pasea eta sok hadena doang panganten anyar deui jomblo mah cicing lah nyaho naon mbak biasa be jomblo mah berakit-rakit ke hulu berenang-renang ke tepian mantan sudah ke penghulu kalian masih sendirian lamun keur pasea ulah sok dijieun status nyabunya lain kuna naon bisi dibaca ku jalema nu hewa ka urang ari dibaca ku batur urang mah komenna ge bagus yang sabar ya besti gitu kan tapi lamun dibaca ku jalema nu hewa ka urang sanajan teu komen ge dina hatena mah ngomong lebok tak ku dia bener tante ieu kula pernah maca status tatangga aku bertahan demi anak-anak ampun lah teu siga keur panganten anyar statusna keren naik motor gede cekrek jijin status aya tulisan handapna terima kasih sudah memilihku pret lah can nyaho kana gas beak sia eta mah biasa be geus anak 45 mah salaki gering lain dikerok lain dibawa ka dokter kala diajak selfie cekrek dijin status aya tulisan cakit lagi atuh sakalang anyar nyaho kabeh mukjizat terbesar adalah Al-Qur'an makana ibu bapak man aroda ayyatakallama ma Allahi falyaqra'il Qur'an lamun hayang ngobrol jeung Allah curhat jeung Allah baca Qur'an jeung jalema mah ulah loba ting curhat curhat jeung jalema nya di hareupeun urang mah siga pendengar yang baik tapi di belakang kita mah biasa bae nulungan henteu ka urang bener tante lamun ngobrol jeung jalema jangan terlalu dalam nanti sakit hati nyabunya
mending lobakeun macakur. Kemudian yang kedua mukjizat terbesar ialah Isra Mi'raj. Nurek diomongkeun kieu, hampura ibu abdi mah kieu ngomong na anca lalaunan ngaji kolot henteu rame. Bisi ibu kesel mah hayang balik atuh, mangga. Nu penting mah bendahara be ulah ka mamananya. Hikmahna kieu ya lalaunan bae. Terus ibu samemeh Kanjeng Rasul di Isra Mi'rajkeun kan dicandak ku malaikat Jibril jeung malaikat Mikail wa ma'ahuma malakun akhor dan malaikat-malaikat yang lainnya, dibawa ke sumur Jam-Jam, dibelah dadana, dibersihan hatena. Bahkan menurut riwayat ulama dina salami hirupna Kanjeng Rasul ngalaman 4 kali dibelah dadana. Hiji ketika umur 4 tahun, anu kadua ketika umur 10 tahun, anu katilu ketika umur 40 tahun rek narima wahyu, anu kaopat Nabi dibelah dadana dibersihan hatena ketika rek di Isra Mi'rajkeun ku Gusti Allah. Naon pelajaranana? Catet ku kabehan, Kanjeng Rasul mah hatena geus suci geus bersih, tapi kok dibersihkeun deui. Pelajaran ka urang kabehan, Rasul disucikeun deui karena rek berangkat di tempat suci menuju ke tempat suci, bahkan akan berhadapan dengan Zat yang maha suci Allah subhanahu. Kieu maksudna ka minimal lamun rek nyang hareup Allah salat ngarana baju nu rapi, selain suci nu rapi nu bersih. Ieu mah ari rek nyang hareup lurah nyang hareup camat mah luar biasa rapihna. Baju licin, celana licin, sepatu mengkilap pakai minyak wangi, sakitu kakara gerek nyang hareup lurah. Tapi giliran rek nyang hareup Allah salat ngarana aya keneh di lembur kula mah lalaki nu salat asal-asalan make kaos hadiah material, anu di belakangna aya tulisan 3 roda kokoh dan terpercaya. Aya di dieu ge ih kumplit aya bae. Ieu mah lain ngomongkeun anu teu boga, nu teu boga mah wajar lah. Ieu mah ngomongkeun nu boga, pan di imah koko aya, kemeja aya, piraku nyang hareup Allah make kaos, bener tah henteu? Nya ari ngujikeun sah mah sah bae ka. Tapi kan cek kiai teh mantarokal adab bahwa dob, jalma nu ninggalkeun adab bayawak gede ka. Di dieu bayawak naon ngaranna? Bayawak bae. Rek nyang hareup Allah nu rapih nu sopan insya. Pelajaran anu kadua, Rasul manggeus bersih, Rasul manggeus suci, tapi kok disucikeun deui. Pelajaran ka urang kabehan, ulah ngan saukur sibuk ngadangdanan beungeut, tapi kudu berusaha ngadangdanan hate. Ngadangdanan beungeut ge kudu jeung nyenangkeun salaki, tapi alangkah pentingna berusaha ngadangdanan hate. Ieu botol ieu eusina larutan penyegar. Nyahoun ieu panitia kula keur panas dalam ieu nya. Ieu kan harga botol ieu tergantung isina. Ieu eusina larutan hargana sabaraha di dieu? 10.000 nya. Lamun hayang rada mahal dipiceun caina diganti ku madu Sumbawa jadi ratusan ribu. Lamun hayang rada mahal dipiceun madu Sumbawana diganti ku parfum Paris jadi puluhan juta. Ih kalah colongop. Lain kula masieun neuleuh mata molotot sungut calangap eueuh sawaraan. Atuh biasa bae sula tegang-tegang. Jadi ulah neuleuh botolna harga mahal jeung murahna tergantung eusina leres teu bo. Ieu mangan saukur cangkang. Ulah katipu ku penampilan. Ieu mah make jubah ge atuh lah make samping merosot bae. Beuteungna rada gede meureun nya. Lain jelema soleh, lain jelema bener ulah katipu ku casing. Duka pelebah dieu mah keur ieu mah keur ayeuna yo lamun nguji iman mah hebatan keneh ibu jeung bapak daripada kula. Bo peuting ieu mah imanna hebatan keneh teteh daripada kula mah. Kula mah datang di pamarayan kadi atuh aya harapan gitu. Aya meureun saeutik mah nya. Tapi ibu datang kadi rek saha nu mere duit. Bener tah henteu? Berarti pelebah dieu mah gedean keneh iman kakak jeung ibu daripada kula mah. Jadi
atuh ngomong ge atuh teu kudu sohor-sohor lah, ieu mah cangkang doang. Nu penting mah urang balajar ngabersihan hate. Make gamis nama abdi kan potongan doang kieu mah meureunnya teu pantes so jadi kiai teh teu pantes. Baheula can kabeli mobil diondang ka hiji daerah nu ngondangna teu hadir lurah nyumbang hartina mah. Kula make sarung, make kemeja di juru datang ti tadi nu nanya-nanya acan. Potongan beureun kiai doang kieu. Di hareupeun batur mah jeruk, bolu, aing mah nu maturan teh. Cek kiai digigir ieu penceramah acan datang kitu jeung aing tadi datang. Makana ieu nah aja make gamis make jubah ge ulah pahilijing RTB kitu nya. Ieu mah casing lah. Nu penting mah urang balajar ngabeberes hate insya. Terkadang hate urang sok ngarasa lebih pinter daripada batur. Terkadang hate urang ngarasa lebih kolot daripada batur. Terkadang hate urang ngarasa pang benerna daripada batur. Naudzubillahi min. Makana bersihan hate ulah ngarasa pang sombong. Nah insya heseka jelema sombong mah diajak ngaji hese abdi ngajak ngaji kata tangga mau dibejakeun ngaranna bisi aya barayana di dieu. Cek abdi ka hayu ngaji kulantaran hatena sombong kieu jawabna jojong be ustad lah neraka jeung aing surga jeung dia. Pan pohare tadi dunia keneh geus ngajakan babaginya. Aya aki-aki geus kolot teu pantes gede laga hulu ngapluk putih ku huis huntu tinggal opat nu dua geus uget deui. Sombongna kabina-bina cek ulah wah hayu ngaji wa kumaha ngomongna gandeng dia ustad budak kamari sore wawanianan magahan aing baheula ge dia keur waktu di sundatan aing nu mangkuna. Rek naon mau sundatan sagala. Berarti piceunan ieu sifat sombong dina hate sabakeun ka pangajian insya. Di Legok aya pangajian, di Pasir Kupa aya pangajian, Minggu aya Minggu, Senin aya, Salasa, Rebo, nu ngaji naing mah biasa be meureunnya nu ngaji nama sieta bae pemain inti bae. Komo pengajian lalaki mah bah di abdi mah di pangawinan diserut pengajian lalaki paling aya dalapanan. Eta ge nu diudag tembok jeung tihang tengah. Datang saurang ngeh kreh bebatu. Datang di saurang aing mah ieu cangkeng encok. Datang di saurang aing mah suku sing sireumeun eta lajuna masjid doang puskesmas banyak. Kala adu panyakit di jero majlis. Ngaji insya. Oke kula boga nadom ibu ulah bosen tante ya. Jalma lempang ngaji dina jangjang malaikat. Colong abdi bae. Jalma balik haji diiring ku malaikat. Aya barang kabehan. Endek moal ieu. Nya diajak bener mah hararese. Mun tama diajak ieu asana bisa kabeh ya. Gara-gara sebotol. Ulangi jalma lempang ngaji dina jangjang. Make lagu atuh jalma balik haji diiringku. Nya sabenerna najan teu dilagukeun ge geus kaharti ieu. Lempang suku rek pangajian dohiriah nama lempang suku tapi horeng mah saking mulyana jalma nu rek ngaji malaikat meberkeun jangjangna ngamulyakeun jalma nu rek ngaji. Alhamdulillah. Makana kudu daek ngaji. Lamun awak dibawa ngaji doang balong saat. Karena balong-balong diomongkeun ya. Lamun balong saat tempok teh tunggul noreg tag balukang pabalatak telak noreg tag ruseb nu aya lamun balong saat. Hartina lamun awak urang dibawa ngaji noreg tag tah kagorengan urang. Ternyata salat urang masih loba keneh nu acak-acak. Maca Quran urang keneh loba keneh anu sal lamun awak dibawa ngaji. Tapi lamun awak tilok dibawa ngaji doang sawah banjir balong banjir ngaplak rata teu kadeuleunan naon. Hirup asa geus bener bae asa pangrajin ibadahna bae kabatur maidoan bae. Aya ibu-ibu nu ngalutrek ngararaji ge ku eta mah diomongkeun bae. Deleutuh alaleman ngararaji be ongkoh pasea be ongkoh cek manehna ngararaji be ongkoh pasea bae ongkoh pulang paling be ongkoh
sirikan bae ongkoh mending keneh doang aing hirup mah cek manehna aing mah pulang paling tilok aing mah openan ka batur tilok ngomongkeun batur tilok aing mah salat ge cek manehna tapi eta nu kitu ngarasa pang bener na be eta jelema nu kitu lamun ngadenge pangajian sok alergi bu ngomong nage pangrasa aing eta ustad nu diomong eta be siksa kubur munkar nakir doang nyana pernah paeh be atuh ustad pernah paeh mah babongkong dusun piceunan sifat sombong dina hate kudu daek ngan abdi nitip ka ibu nu rapih ngajina nyabunya minimal memeh ngaji bebe jaka salaki sok bebe jaka salaki lamun rek ngaji bebe jage bari leumpang teh den kami rek ngaji aya bebe jaka salaki telenges kakak kula marek ngaji tuh si munang geus nungguan di pos ronda itu cai dina panci mun bola katerengoskeun nya bisi tinggalin kula narek berangkat kiwari itu baju can kabung sampaikeun pang sampaikeun sakaliannya terus ikramik can dipel ya kapang pelkeun sakaliannya terus bisi budak dari sekolah yang dahar liwatkeun 2 gelas mah nya rek berangkat kiwari kula bisi tinggalin ka dieu minta duit goceng jeung perlek assalamualaikum eta salakina teu bisa ngomong kaculangok be percis doang be kacang kahujanan izin heula ka salaki datang ka majelis taklim dengekeun guru ngomong ieu mah guru mah maca kitab di juru ieu mah ngomongkeun tiung eta tiung dia bagus amat di mana meulina pasar sore 35 kamari ge aya teh mah bagus aing hayang kabita warnana hejo tai kuda kan 70.000 teu kabeli aing mah eta mah sajuru ngomongkeun tiung bae ustad mah jojong bae ngocoblak maca kitab nu belah dieu mah ya ngomongkeun ondangan bae dia geus ondangan nggus aing kamari ondangan aing suganta daging horeng lajak goblok jasa ikon ngocoblak jasa ikan nu tukang loba omong nu kararieu payo teuing ka ulah melotot ka aing lah pan ibu mah kaum Hawa ari kami mah lalaki kaum Adam tingali bibir kula Adam mingkem kami mah lalaki tilok loba omong teh ari ibu mah Hawa cablak hayang bae ngomong hayang bae komen eta lamun ondangan kan naon bae di komen dahar teu ngeunah di komen dahar ngeunah tenda di komen tendana gorengnya dahar ngeunah tenda bagus panganten di komen pangantenna kurang muncarnya dahar ngeunah tenda bagus panganten muncar tetep bae di komen panganten lalakina kolotnya ampun lah itu biasa be balik ngaji mah poho kana omongan ustad bener tah henteu ye ngajina nu bener supaya sifat sombong dina hate urang laleungitan insya lanjut ya bu anu kadua nu kudu rada dipiceunan dina hate urang terkadang hate urang sok rada teu ngeunah lamun nempo batur senang tatangga kabeli kulkas Toshiba 2 pintu manehna nu nirisan tatangga kabeli motor Nmax manehna nu ngebul pan kudu nama knalpot kan nu ngebulnya tatangga kabeli mobil anyar manehna naik mobil ambulan dibawa ke rumah sakit di rumah sakit ngadenge tatangga tas meuli mobil berangkat umroh paeh di rumah sakit ieu kan nyiksa awak tapi ceunan saeutik-saeutik sifat kos kitu insya iyakum wal hasad fa innal hasada yakulul hasanati kama takulun narul hatoba piceunan sifat hasud dina hate karena sifat hasud bisa ngahapus kana ganjaran kabagusan siga seuneu ngabeulem kana kayu garing ulah ngarasa pangloba ibadahna rajin puasa rajin sedekah nempel be sifat hasud kana hate wallahu a'lam eta amalan urang duka aya keneh duka eueuh ngahenen di bae bo ulah sok sirikan ka milik bat ulah sok ngabanding-banding hirup sorangan jeung hirup bat syukuri apa yang bisa ya hidup adalah dulu nini anugerah tapi bisa nyanyi na doang kalah jabuktina masuk ngabanding-bandingkeun salaki sorangan jeung salaki batur bae kanu jadi korban nu kararieu ye eta kan curug pamajikan bentik-bentik kana irung salaki dolo kato dolo batur mato dolo to dulu korban ngahenehen be batur dolo kato usaha 2 tahun ge geus kajin imah kabeli mobil kakak mati baheula usaha kitu be peurahan ore tanuh meureun ulah sok ngabanding-banding hirup sorangan jeung hirup batu urang hayang doang batur horeng mah batur ge hayang doang urang rezeki mah geus
Pugu ya ka haji kula bege tukang caramah ieu. Tukang caramah aya ben nu sirik. Ngomongna kieu, ngeunaheun nya ki surut mah nyekel emik doang ge jadi duit be. Kumaha meureun lamun naleg emik atuh paeh dusun ai. Sok macem-macem bae disangkana ngeunaheun meureun di tukang caramah. Ulah mikir ngeunaheun abet tah. Ieu mah deukeut di mah kula ngan 40 menit ka dieu. Tapi pas giliran ka Cikujang perbatasan non Bareno ka ditu nyamana jalan ekstrim. Nyamana Google Map paeh sinyalna eueuh. Sampai turun ka jalan nanya ka budak leutik, "Ceng ari ka Bareno ka mana belokna?" Kamu nanya. Astagfirullahaladzim. Aing padahal geus make jubah sagala dia mah. Ai kahayang kula mah eta ngomong rada dipilihan. Ari ka kiai mah ulahnya. Ieu mah kamu nanya. Lain kunaon teh budak bisi paeh doang. Ditanya ke ku malaikat munkar nakir, "Man robuka?" Saha pangeran dia? Kamu nanya. Dicekek ja ku malaikat. Jadi hirup mangan saukur pasangka-sangka Pak. Urang hayang doang batur, batur ge hayang doang aya tatangga boga mobil tiap minggu mau mobilan. Catat ku ibu, eta tatangga tiap minggu mau mobilan belum tentu rek jalan-jalan bu, sahanunya horek berobat jalan. Bener tante? Ulah disangka nu loba duitna senang, belum tentu. Aya tatangga kula duitna loba, kawerat hayang nanon kabeuli tapi ternyata henteu tersenang. Hayang ieu sate kambing ulahun kolesterol. Hayang ieu ulah asam urat, hayang ieu ulah diabetes kencing manis. Duitna mah loba, naon daharna undur-undur bae. Ya sugan be ari geus ngaji kieu mah balalik di cara ragur hate urang nya bunya. Ulah sok ngabanding-banding rezeki urang jeung rezeki batur. Sebetulnya ukuran rezeki itu sama, tergantung dari sudut pandang mana kita melihat. Si ieu duitna sabulan 15 juta, tapi tiap bulan ka rumah sakit. Jeung naon nya bunya? Urang bawa sabulan paling boga duit 3 juta tapi awak cager. Ari awak cager mah atuh ngeunaheun najan dahar jeung jengkol kolot ge pan ngadok-dok. Bener tante? Nu penting mah awak cager ge rezeki insya bo pan rezeki eta kabagi opat, aya nu handap adna naon kasratul mal loba duit, ternyata loba duit eta rezeki paling handap. Atuh komo teu boga duit mah handap jasanya. Nu kadua sihatul badan awak cager. Nu katilu solahul abna boga anak soleh. Ti iscili herang mata adem kana hate lamun boga anak narurut. Bener teu Pak? Anak urang macan aya bejana di teangan polisi gara-gara narkoba. Anak urang mah telok diomongkeun batur tah ka sawah tah ngaji tah ka pasar nurut adem tah henteu kana hate. Tapi anak baheula tamah anak kiwari mah dititah ka sawah teu daekeun. Bener teu Bu? Cek ibu, "Ceng tuh bantuan bapak siang ngunjal gabah di sawah." Kumaha nembalna? Ngagitar. Marera rerang. Teu daekeun marerang. Ya unggal poe nyekelan HP bae anak urang kiwari mah. Bener tah henteu mah? Ulah ta model anak manu parawan, orok bae kuari mah orok. Pan orok baheula mah lamun ceurik bae indung bapana kerja sama, bapana turun ka pipir imah ngorowotan bilik haung kitu nyamanya. Mana kan di jero ngomong cicing ulah ceurik aya mau eta anak ceurik bae trek cicing pan diganti ku bapana guk sampai jadi anjing bapana baheula. Tapi kiwari mah anak ceurik bae gampang lah, tinggal dibere bae HP setelkeun bae YouTube ada 5 bebek berenang wek atuh cicing anteng. Berarti orok keneh geus kapangaruhan ku HP. Bener tah henteu Bo? Meureun geus zamanna kitulah bah. Nu penting urang bisa ngabagi waktuna, waktu ngaji waktu sakola insya jeung kula nitip sok ngomong di mamana ulah sok berat sabelah kana sakola. Euy ari sakola mah motor di motoran. Budak sakola kiwari mah moal daekeun naik motor Supra Piit mah moal daekeun. Hayang motor Erok, kelek, PCX, jajan 30.000 sana sakola mah bebeakan. Tapi giliran anak ngaji di majelis taklim aya hayang ganti peci ge didedengekeun bae. Pak belikeun peci tuh aya urut bapak tuh. Tupan bapana mah huluna gede. Dipake ku anakna tuh mata katutupan. Kumarek bisa ngaji. Hayang ganti Quran didedengekeun bae. Cek anakna bah aceng mah moal ngaji isin Qur'anna rombeng soek cek bapana kajen ceng soek los rombeng los nu penting mah aceng rajin ngajina. Doang nu bener tah ngomong nama.
Coba abah yang nempok Quran kos kumaha soekna. Oh gampang ya mah tinggal ngelem doang. Atuh Quran soek dilem, barang dilem alam taro jeung alam nasroh ngahiji. Ditanya kumana ari kitu aceng pelebah mana ngajina? Pelebah dua alam mah. Kan eta ngaranna berat sabulah eta. Euy. Terus ieu Ipan ngomong-ngomong kebal-kebal nyelekit kieu ngomongnya. Terus ieu pan urang teh kudu pepelakan. Sakola mah ibarat melak kacang. 3 bulan panen langsung kadahar. Ari masantren mah ibarat melak manggis, melak kadu, angel karena panen. Tapi lamun geus panen kebel panenna memuaskan. Bener tah henteu? Anak sakola mah atung kege langsung lulus ijazah gawe, kadang-kadang kadahar duitna. Lah paling ge sabulan mere 100.000 ka mana? Kitu ge cangkeng kolot mah sampe encok ngasu incu. Dulu loba korban di dieu ge doang nanya. Pan kiwari mah anakna gararawe tah kane komas, incuna kan jeung saha jeung mokolotna diasuh. Nya mana incu kiwari mah teu bisaeun ngomong Jawa di abdi ge, teu bisaeun ngomong Sunda. Atuh mokolotna kawalahan ngalayananana. Cek mokolotna teh, "Heh, Predi, batu baterai tamanya. Kamu jangan lulumpatan aja. Ini habis hujan ini leur ini. Nanti kalau kamu jatuh nanti bunas kamu itu." Pabelit ngasuh incu paling diupahan 100.000. Melak kacang 3 bulan langsung panen. Melak kadu mah mun geus buahan memuaskan. Bener tah henteu? Masantrenkeun anak memang bener santri mah hararese kana mere duit ka kolot. Tapi insya Allah kadituna minimal santri mah bisa ngahadiahan, bisa ngiriman yasin, bisa ngahaol. Alhamdulillah. Bo pangaruh boga anak santri mah jarah ka kuburan indungna bapana. Amin. Rek nanya ka ibu, sok jarah bu. Satahun sabaraha kali? Oh nya jarah nage bari dongko bae jabajuna anyar keneh nya. Aya bejarah rek hajat. Sieun kawalat meureun. Eta ge meunang ngomongan mamangna beka. Cek mamangna, "Alek dia rek nikah maka ditu jarah ka dia supaya barokah." 15 tahun can pernah jarah minta antur ke adina polongo adina ge jarah duaan kulang lang kulingling di kuburan. Kak ari kuburan ma urangna di mana kitu? Cek kakana nyawa jaba heula mah di dieu ye pangrasapan ieu mah pindah teu bebeja nya pan polongo eta. Cek adina coba Kak minta serlok kitu. Eta gara-gara teu wawuh kana didikan agama. Ulah sampe teu ngaji nya bunya anakna kudu daek ngaji. Insya lanjut ya. Eta boga anak soleh rezeki anu abdol di atas awak cager di atas loba duit. Anu kaopat aya rezeki nu sempurna. Abdi pernah maca dina Qatrul Goes. Ibu bisa muka kitab bu? Bu, ibu bisa muka kitab muka? Oh bisanya. Dina Qatrul Goes ayat kutipan kieu ye. Inna min a'dzomi rizki at-taufiqu li taat. Panggede-gedean rezeki awak daek di bawah taat, awak daek di bawah ibadah. Ieu urang hadir peuting ieu ye berarti keur meunang rezeki gede ti Gusti Allah. Amin. Daek salat rezeki gede, daek pangajian rezeki gede. Alhamdulillah. Urang sambungkeun kanu katilu Gusti Allah ngaisra mi'rajkeun ka Kangjeng Nabi. Rek mere tugas ka Nabi naon salat 5 waktu anu tadina 50 waktu. Alhamdulillah berkat perjuangan Kangjeng Nabi, berkat pembelaan Nabi Musa, akhirna alhamdulillah nyesa 5 waktu. Alhamdulillah. Tapi tenang, sanajan 5 waktu ge manja abil hasanati palahu asru amsaliha. Sanajan 5 waktu ganjarana mah sarua jeung 50 waktu. Alhamdulillah. Ya supaya kapaham kabawa balik ka imah. Bo salat eta password na amal. Password naonnya? Password naon passwordnya? Naon password eta? HP kan sok dikunci tah ku salakina. Sok make pola teh ya. Berarti salakina bermasalah eta. Sok make pola ta moal kabuka eta HP lamun teu apal polana, lamun teu apal kuncina, kitu maksudna. Atawa kieu ye panggeura ka harti mah salat eta ibarat angka hiji Pak.
Ibadah nu lain ibarat angka 0. Contoh, angka hiji salatna aya, tambahan puasa 0, hiji ke 0 jeung hiji jadi 10. Tambahan zakat 0, 100. Tambahan ngaji 0, 1000. Tambahan silaturahmi 0, 10.000. Semakin loba amal, semakin lebih bernilai gara-gara aya angka hiji salat ngaranna. Tapi nyacakan lamun salatna eueuh, berarti angka hiji na eueuh. Mohon maaf, angka hiji eueuh, 0 mah sanajan 10 karung ge nilaina atuh 0 bae. Paham tante? Nu can daek salat mudah-mudahan rajin salat. Rek nanya ka ibu, ieu masjid teu musola. Ya subuh sok aya 100-an bu nu berjamaah, tapi wajah-wajah meragukan ya. 50 mah aya meureun, 20 mah aya meureun, tubuh bae. Salaki ibu nak mana? Ngolor bae. Wajar lah puting subuh mah eta setan lalintuh bu. Atuh teu deuk lintuh kumaha setan subuh. As-shalatu khairum minan naum, hudang tapi juburna doang pelantung bae. Datang setan didiukan di juburna lep, tinggal mata kicup iman jeung setan perang, cek iman sajadah salat tuh, cek setan geus sisimut bae. Alhamdulillah orang dia mah imanna kuat, dicokot sajadah dipake sisimut kalau berjamaahnya. Ieu ibu cicing heula ieu rek ngomong jeung lalaki ieu. Salat berjamaah eta ibarat meuli cau saturuy. Kana cau-cau diomongkeunnya. Eta cau lamun dibeli saturuy, bodogol naik kabeuli Pak. Butitina ge kabeuli, komo nu gedena mah seuhang nama. Tapi lamun salat sosoranganan doang cau dijual di sikatan, di hoyaan. Bodogol mah tinggalun. Butiti mah atuh tok kajual, bener tante? Tah palebadinya berarti urang kudu rumasa jeung sadar, urang kudu rumasa urang mah jelema butiti, lamun hayang hirup urang naon kabawa ngilu jeung seuhang jeung nu gede berjamaah daek ngaji insya. Makana komo pamuda tah, pamuda ceng, pamuda mah lengkahna panjang. Lengkahna panjang eta hartina kan urang rek boga jodoh di mana teu nyaho, bener teu Bu? Lamun urangna pernah ngaji, pernah masantren minimal sasamping rapih, sapeci rapih lah. Pas kabeneran boga jodoh di lembur kiai, moal minder moal. Titah adan, oke siap. Tah ngadoa, siap 86. Tah ngimaman, gaskeun. Bener tante? Tapi lamun baheulana can pernah ngalaman ngaji, teu apal kabale rombeng, Quran teu kabaca, pas kabeneran boga jodoh di lembur kiai, minder ka. Ngariung teu daekeun ka jero, di juru be di luar, laju nama berkat teu kabagian, sendal leungit. Pan kumplit eta nya. Baelah nu ngaro-ngaro mah kudu darek ngararaji, karnaon sababna lengkahna panjang insya. Kieu maksud kula ngomong kieu, ieu ngomong rada malapar rek ngomong kieu ka. Wayahna ieu dilegok di pasir kupa kudu nyiapkeun generasi penerus. Kula kiwari fenomenal eueuh nu daek ngararaji. Lamun dilegok aya 5an be nu masantren pirakun teu hiji-hiji acan nu jadi kiai. Bener tante? Kula mamikiran imam kan geus kalolot, 30 tahun ke depan bakal kalolot. Lamun eueuh gantina ripuh kan. Berkat Bapa Balatak rek ngariung eueuh nu ngadoa ieu. Jadi wong serang mah iki sapa iki sing ngadoa? Lah kasih ngadoa tah, lah wis kita besi ngadoa. Bisa dia, bisa. Preman lapar horeng. Kumaha ngadoa? Allahumma wa wajik anak. Waranginang anak. Wadodol anak. Kulantaran kabeh pada anak walhamdulillahirabbil alamin. Nu kitu maleun ngadoa ngabsen kueh dusun da mah. Siapkeun generasi penerus anak-anak urang titah ngararaji insya. Bu, yang kita harapkan dari anak bukan materi, bener tante? Lamun ngarep-ngarep materi ti anak mohon maaf kecewa. Jaurang saumur-umur disiksa ku anak, reuneuh dicapekeun ku anak, terus keluar ngurusan 4 tahun kan tetep capek bae ja kudu nganter sekolah paudnya. Ya abdi mangalalut ibu-ibu nganter sekolah anakna paud sampai nyieun grup WA sagala. Grup WA nage macan ternak mamah cantik nganter anak. SD, SMP, SMA, lajuna hayang kawin, duit can boga, anak hayang kawin, ja kolot-kolot keneh bae nu katempuhan namanya komong ngawinkeun anak lalaki kuari makan kudu bebeakan. Mas kawinna 5 gram, 10 gram, bahkan aya nu 3 miliar sagala. Wareng mah palsu cekna. Pan bok nyengir nyaho kitu nya. Pan eta ngawinkeun anak lalaki bebeakan babawaan 20 juta, dengekeun deden.
nya ngamplopan ustad nu sok nganterna teh 3 juta naon cepet bae burung astagfirullahaladzim pan beres ditikahkeun teh pan reuneuh pamajikanana 7 bulan duit can boga saha nu katempuhan kolot lah tas 7 bulan 2 bulan kemudian ngalahirkeun sesar deui duit can boga saha nu katempuhan kolot bae eta kolot mah ku ngeleh bae ceuk ulama anak pertama nikah biasana kolot hees di kamar hareup geser ke kamar 2 anak nu kadua nikah kolot geser ke kamar 3 anak nu katilu nikah pan ujungna mah kolot mah deukeut kompor gas heesna ya ku ngeleh bae ka anak bener tante 3 tahun eta anak rumah tangga jadi pilot nyaho kana pilot nyempil jeung kolot makan sawah anu digadekeun urut ngawinkeun anak kamari dijual nyieunkeun imah anak eta anak geus dijieunkeun imah ge kolot mah telok lepas tanggung jawab nongan imah anak bae bener teh mak nu ditongan naon pabeasan anak kolot mah mikiran bae bisi anak teu boga beas bisi anak teu ngaliwet hebat tah henteu eta kolot mah sok nongan pabeasan anak rek nanya kula ari anak aya teueuh nu sok nongan pabeasan kolot aya ngan bari nyiuk teh bener tante jadi lamun ngarep-ngarep pamere materi ti anak mohon maaf bisi kecewa nu diarep-arep ti anak kiriman yasin ti anak bacaan Quran anak alhamdulillah lanjut ibu makana anakna didik titah ngararaji supaya aya penerus ya di musola insya terus ya balik deui kana Isra Mi'raj jadi tugas anu ditugaskeun ku Allah ka Kangjeng Nabi salat 5 waktu nih terakhir ibu ulah marahnya bunya ulah marahnya man taroka salata subhi palae sapi wajhihi nurun jalma nu ninggalkeun salat subuh diangkat cahaya dina wajahna hartina kieu ye ari sok salat subuh mah najan goreng ge nya goreng bae kitu ngan rada-rada beda agak-agak gimana kitu teh nya ari sok salat mah beungeutna rada beda tante sanajan di dunia teu bercahaya tapi kan di akhirat na bercahaya alhamdulillah man taroka salata zuhri palae sapi rizkihi barokatun jalma nu ninggalkeun salat dohor dileungitkeun kabarokahan dina rizkina naudzubillahi min rizkina maloba tapi hararese dibawa kana bagusna umurna panjang tapi hese dibawa kana bagusna karena nu ngaran barokah eta babari dibawa kana kabagusan eta ngaranna barokah ibu kula boga nadom di tegang-tegang amat nu dipake pibututeun aya bareng tiluan doa nu dipake pibututeun lapanan tah nu didahar pibaueun nu diinum pihang seureun ulah cong ngaceh beneran ya mah iwal anu diamalkeun ulangi nu dipake pibututeun nu didahar pibaueun nu diinum pihang seureun iwal anu diamalkeun ieu belah diendeuk mah masih ya ieu gawean hese diajak bisnisna ampun aing lah geus kieu be panggera beresnya lamun ceuk ulah teh nu dipake pibututeun lah segera balik lah nu dipake geus kitu be lah panggera beres nu didahar nu diinum pala bahangsir mah kencang bae iwal anu diamalkeun kieu ya engke isuk ibu ka warungnya isuknya ka warungnya moal nanya ieu rek naon ustad gitu moal nanya moal nu ngomong sabodo amat engke dijawab ku manehna kitu pan nya isuk ka warung meuli sapidol jeung naon ustad jeung nulis lah kira ku jeung digogodoh dia mah meuli sapidol nu gede tulis dina tembok harta naon cenah harta nu gedenya harta terus coret ke handap seret tulisan deui yang dimakan naon cenah terus coret di handap seret yang ditinggalkan naon cenah terus coret di handap seret yang disedekahkan ulangi
Oh, engke isuk gitu prakteknya. Harta seret yang dimakan, harta yang dimakan hanya akan jadi kotoran. Kemudian yang ditinggalkan, harta yang ditinggalkan hanya akan jadi warisan, hanya akan jadi rebutan. Bener tante? Karak ge beres matang puluh paeh bapa nanggus babagi warisan. Tapi giliran haolan mah paleutik-leutik. Bener tante? Hari jalan-jalan majarah kabali ka Jawa beak 6 juta, ngahaol kolot mah 15 besek. Ngariungna gentas asar. Pan otak ditundun dina polo eta. Hah? Natuur benernya. Padahal urang cicing di taneuh kolot, ngadahar buah kalapa ge meunang melakolot, ngadahar nangka asa ge meunang melakolot, piraku ngahal kolot lalawora. Bener tante Bu? Jarahan kuburan kolot ulah sok gagal paham. Hari kuburan wali di udag-udag neangan kabarokahan. Barokah pelabah mah hari kuburan kolot tilok di jarahan mah. Bener tante? Harta yang ditinggalkan hanya akan jadi rebutan. Tapi harta yang disedekahkan tah eta nu bakal jadi teman, anu bakal jadi nyalametkeun urang engke jaga di akhirat. Alhamdulillah. Rezeki nu barokah nu dipake jalan kabagusan, masantrenkeun anak, ngabangun musola, ngabangun masjid, ngabangun pasantren. Alhamdulillah. Ibu dibere duit ku salaki sabulan 5 juta. Amin beheulaan melotot-melotot. Angge nyawa tilok dibere merenya. Dibere ku salaki 5 juta, semplekeun 500.000 kiriman anak di pasantren. Semplekeun deui 200.000 jeung saha? Jeung mere ustad nu sok magahan ikro ka anak ibu. Osok. Eta ustadnya nu magahan ikro ka nu gede ganjaranna mah. Caramah mah duka gede duka henteu pahalana. Leutik meureun. Tapi eta nu magahan ikro ngejah nu gede mah pahalana. Alhamdulillah. Pandrung sing eta magahan ikro teh. Abdi mah di imah aya santri 5an ge geus geledes sararungit. Ieu nu magahan ikronya tedek cicing lulumpatan bae. Boboiboy api cos. Mata ustad kacolok ieu. Nya mana lulumpatan bae tedek cicing. Dulu hordeng ustad dekil kuleho. Unggal puting gelas ustad pecah hiji-hiji. Balik curi, balik curi. Mereng melalagaan bae dipenta iuran bae ku ustadna ceng, iuran listrik 15.000. Kumaha cek mana pindah ceng ngajina. Atuh lamun ngaji pundah-pindah bae dengekeun mah. Lamun ngaji pundah-pindah eta cek guruku lah ya, doang manuk piit cenah ge. Moal gede-gede. Pan piit mah celek ka dieu, celek ka ditu, celek ka ditu. Moal gede-gede moal piit mah. Tapi tingali bebek versi bebek. Bebek mah bebek. Bebek mah pan tilok ka mana? Ngagali bedi buri imah bae, tapi kan awakna lintu. Hartina lamun can dipindahkeun ku kiai ulah kapindah. Lamun ngaji pundah-pindah bae celek. Atuh moal gede-gede doang manuk piit. Paham tante Bu? Tah duit urang nu dipake ngabiayaan anak masantren tah eta harta urang anu asli anu bakal kapanggih jaga di akhirat. Mudah-mudahan urang kabehan diberi harta anu barokah. Amin. Ya robbal. Mantaroka sholatal asri kagol setik deui. Palae sapi badanihi kuatun. Jalma nu ninggalkeun salat asar dihilangkeun kakuatan dina awakna, geringan bae, panyakitan bae, naudzubillahi min. Anu ngomong ka kula, Ustad lah ja aing sok tilok salat asar ja awak bedas bae. Cik kula bedas di mana kakak? Buktina ngangkat leungeun gitu ka bawah salat. Bener tante? Mantaroka salatal maghribi palae sapi auladihi samrotun. Jalma nu ninggalkeun salat maghrib, anakna eueuh araheun. Loba kulobana eta anak, tapi buktina kolot keur butuh mah eueuh nu nulungan hiji-hiji acan. Bener teh Bu? Kolot hiji mah bisa ngurusan anak 11, tapi anak 11 belum tentu bisa ngurusan kolot hiji. Bener tante? Kolot mah bisa meulikeun motor ka anak, aya anak nu sok meulikeun motor ka kolot. Kolot mah bisa nyieunkeun imah anak, aya anak nu bisa nyieunkeun imah kolot. Kolot mah bebeakan hajatan rek nyundatan anak, aya anak bebeakan nyundatan kolot. Awalah eueuh araheun ta anak loba kulobana, naudzubillahi min. Ini yang paling terakhir, mantaroka sholatal isya'i palae sapi naumihi rohatun. Jalma nu ninggalkeun salat isya heesna moal aya kangeunahan Kang. Ari geus salat isya makan urang plek bae hees ngeunaheun. Lain kunaon pan urang aring bisi can salat isya hees plek bae teu hudang deui pae ripuh pan nya.
hari eta mah urang geus salat Isya hees atuh mah garek paeh-paeh gitu lah dul molotot di aya nu protes kieu lah Ustad ja aing tilok salat Isya jangan ngeunah bae heesna waduh ieu mah kuari ngalayanan masyarakat nyeri hate Pak ngeprank bae ka Ustad nanya macam-macam ibu-ibu kakula nanya Ustad kunaon sih eta rek nanya ieu nya keur Januari kamari mah ieu kula keur Oktober men eta tanggal 12 kunaon Desember mah tanggal 20 he kamari mah tanggal 14 eta Ustad men kos kitu teu naon atuh cik kula teu naon teh lamun tanggalna sarua lain men gajihan tah mah capek ngalayananana aya di pamuda ngalalaga Ustad kunaon sih eta ari adan sok nutupan ceuli nutupan sungut mah moal sawaraan cek aing lu sabar ekstra sabar jadi Ustad kiwari mah geus macem-macem jelema nanyana mantaro ka salatal isya'i palae sapi naumihi rohatun moal aya kang ngeunahan heesna lamun can salat isya geus akitu beres ka rajaban mah jadi Kangjeng Rasul disro mirajkeun nu kahiji Allah rek ngabubungah ka Rasul anu kadua rek nembongkeun kamuliaan Rasul anu katilu rek mere tugas ka Rasul berikut umatna salat 5 waktu mudah-mudahan urang kabehan khususna ieu kampung Legok sing dibarokahkeun ku Gusti Allah anu candaek salat mudah-mudahan menang hidayah daraek salat anu candaek ngaji mudah-mudahan menang hidayah daraek ngaji urang kabehan dihampura dosa dipanjangkeun umur barokah daraek ibadah dijembarkeun rizki halal barokah pikeun bekal ibadah anak-anak urang soleh solehah tungtung hirup urang maot ngarana mudah-mudahan husnul khotimah al-fatihah a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa salim wa radhiyallahu tabaraka wa taala an kulli sahabati rasulillahi ajmain amin 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 alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma inna nas'aluka imanan daiman wa hudan qaima wa amalan mutaqabbala wa rizqan wasi'an halalan thayyiban mubaraka wa waladan sholihan wa ilman nafi'an wa qalban khashi'an innaka ala kulli syai'in qadir Allahumma ij'alna waj'al auladana wa talamizana min ahlil ilmi wa min ahlil khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wa dhairi innaka ala kulli syai'in qadir Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar sholli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu bapak sakitu nu kapihatur hampura bili aya cariosan anu kirang tepat anu nyelekit kana ati tengenah kana manah mudah-mudahan ibu bapak tiasa ngabukakeun lautan hampura anu saageng-ageungna ngahampura tante Bu. Alhamdulillah sakitu ti abdi wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.